Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Kelvin Rizky Pratama di kelas 10B Farmasi. Di dieu Abi bade nyeritakeun dongeng anu judulna Endog Emas. Wilujeng nyakseni. Aya saorang patani anu kacida malaratna cicing di hiji gubuk nu geus reot. Mang Julin ngaranna teh. Hirupna sapopoe ngan dibaturan ku sakadang entog hiji-hijina. Mang Julin kacida nyaaheun ka eta entog lantaran Mang Julin teu boga dulur atanapi baraya. Hiji poe manehna indit ka sawah wanci sariak layung. Mang Julin kacida laparna. Mang Julin ngandahar ejeung uyah hungkul. Sanggeus wareg jeung beres nani manehna ngampihan entog di juru imah. Sukene Mang Julin kahudangkeun ku kingkilapan cahaya nu aya di juru imah. Panasaran kumanehna disampeurkeun eta cahaya teh. Manehna teu nyangka yen eta cahaya aya kacida serabna teh aya ti kandang entog. Sing ngoreng teh entogna endogna endog emas. Mang Julin pepeureudeyan nyanggap eta entog teh. Manehna kacida bungahna entog emas teh emas murni. Mang Julin ngomong kieu, "Bisa dijual ieu mah euy," geretesna. Poe kadua kitu deui, entogna ngaluarkeun endog deui hiji. Kitu saban poe entogna endogan emas hiji. Hiji poe Mang Julin teh cape lantaran kudu unggal poe bulak-balik ka kandang. Mang Julin sasadiaan mawa bedog keur ngabedel entog ngarah emasna kabeh kaluar. Jadi manehna teu kudu mawaan deui unggal poe. Ari geus dibedel teh entog teh teu kaciri emasna, malahan entog teh paeh. Mang Julin teu bisa ngabebenah hartana. Manehna jadi miskin deui sabab unggal poe hartana beak dipake kabutuhan sapopoe.